هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب رضا وتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر وتأسير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير آمين. Basmalah jantan membuka cerita di antara simkuring atas nama keluarga nyarios di antara sanes tiasa tapi kapaksa kudu ngajurung nyaeta keluarga simkuring nyalira pun adi ya teh lanceuk na Pak apunten simkuring Pak Atep pangersana sepuh kamari simkuring teu ka dieu margi menuju sibuk di pondok sareng di universitas apunten abdi teh rakana ngan beta ibu deten itu masih kene ka magnen teh mitoha simkuring jadi eta teh lanceukna gitu. Jadi sanes batur apunten hamdalah nyaeta netelakeun pujina anu paranti Gusti anu Maha Suci anu ngawasa satu kembing langit sata karanting jagat Allah Azza wa Jalla. Sholawat wassalam mugia tetep dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana habibana nabiyana Muhammad saparantosna simkuring nyarioskeun tadi hamdalah sholawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang teungeul deukeut wae da bobogohanana ge jeung urang deukeut sanajan ti Garut terus ditikahkeun deukeut ieu pun adi calik dipun adi oge dilanceukna di Darwati caket jadi ieu mah urang teungeul deukeut wae da ditikahkeun ge parantos dina hatos tos diakadan ieu mah adat istiadat dina raraga tasyakur bini mah walimatul nikah. Jadi soal itu bekeun walimahna geus encan walimahna mah ayeuna akadna geus eta sok salah. Sok salah walimahna encan ayeuna walimah teh naon maksudna raramean karyaan eta mah parantos dina disunatkeun ku Kangjeng Rasulullah ya. Nikah mah kudu dibeja-beja ulah disumput-sumput sakitu we pengetnya bisi ceramah ka dituna sok rejedat teh lada lalila simkuring sakali deui atas nama keluarga pamengget panganten anyar sababaraha dinten ngan can dibuka cigana mah hayang ngabukakeun ka dieu teh simkuring nyangakeun ieu pun adi anu waktana firman anu parantos di akadan nikah kadeng Iis keur bobogohan bulan Sawal datang ka Garut tong lila-lila teuing maneh bisi doraka ditiup mun aduanana kudu ngucap terima kasih Pak Atep kalanceukna tah. Wah bukan cerita reh. Ieu teh puasa di masa Ramadan Sawalnya amatnya. Sawal ditiupat buat saya gerak kami lalila bisi anu bisa anu maling eta pamajikan cek simkuring teh. Alhamdulillah hatur nuhun ka keluarga sadayana kampung naon ieu teh Pak Punadi Cipogolnya Tati Darwati ka dieu naon Darwati naon teh ka dieu lumpat ge bisa cigana bobogohanna teh ieu teh lokal cinta lokal cigana mah tapi alhamdulillah mudah-mudahan cinta lokal mah biasa nama sok langgeng daerah
lamun piomong teh daerah lokal mah momo anu jauh-jauh mah sok kantuna rame-rame bahkan naon bari jeung umroh segala macam efek teh salara dinten 3 dinten 4 dinten sabulan 2 bulan riweuh pararunung jadi pararunung ieu mudah-mudahan dan niatna ge karena Allah Subhanahu wa taala nikah teh ibadah rumah tangga teh ibadah mudah-mudahan ieu pun adik nyaeta si ade si bungsu pun adik teh jeung sareng Neng Iis mudah-mudahan ku Allah dipikarido dina rumah tanggana amin ya Allah ya rabbal alamin. Singkatna nyangakeun ieu pun adi hapunten si utun datangna ugal ego ngan sauka ngan saukur nyoreng pestol temakeun teu nyanakna naon da pangaboga mah teu tiasa disebut-sebut kitu kayanana urang Sunda mah ayeuna pon aya cacanakan eta mah tini makanya tananging kanya tananging ieu teh duka ti mana duka meunang nganjuk duka meunang kumpul walau teu ke kanya mugi ditampi ku keluarga kibesan ti dieu ku keluarga Neng Iis sakeluarga nyangakeun sakitu sisim kuring mah bilih aya bobot sapanon carang sapakan putus lagung ke Pangkalan nyanggakeun sapuratina buah sanin buah mangga buah saninten atau buah nangka buah saninten nyanggakeun ieu panganten di tampian di tapian ku sabidak mugi ditampi kalawan bahagia tur bagja da tadi miosna ge sim kuring sapara kanca mah komo ti Garut ieu teh menang nyewa mobilna ge hapunten da lain pejabat ieu teh angkata teh kobra subuh pada subuh kobra subuh hoyong wangsul saurna ba'da dahar kobra duhur ngan sakali dia hapunten sanes teu hoyong ngajul sarangenge kebesan sanes teu hoyong nangeui bentang namun kaya nasibkeun pun adi ngaranna ge si bungsu bapana ge tos teu aya ieu mah saukur naon kitu itikuri hapunten nu kasuhun sanes teu hayang ngabagjakeun ka bagian mugi we ditampi ieu pun anak teh pun adi teh nya anak nya adi mudah-mudahan diangkeun putra anu pituin pada teh keluarga. Barakallahu li wa lakum fattaqullahu mastata'tum billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengusir iblis nu dirojim nusok cicing dina ati sanubari panyengar setan nu dirajang nusok nyayang dina dada alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bismillah purwa ucapan dina ieu pagempangan sangkan ageung kaberkahan bereh Rasul dadauhan sakur-sakur pada melang anu ngandung kasayan mun bismillah dari angge kawitan kawasato kebuntutan kawasato panyakitan kullu amrin di balin layu tada ufi di bismillahirrahmanirrahim bahwa akto au abdar au ajdar. Hamdalah ucapan puji anu utami digiring ka Gusti Maha Suci anu murbeng siang kaliwengi anu parantos nyiptakeun langit sareng bumi anu parantos marentahkeun kana laki rabi kalalaki atawa istri. Puja anu utama disanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu nyiptakeun alam dunya kaduteusina anu parantos marentahkeun kana rumah tangga kajajaka atawa duda. Syukur anu masyhur dijurung karobul gopur anu nangtoskeun yuswa sareng umur anu parantos masihan nikmat sareng siksa kubur anu parantos marentahkeun sangkan gaduh batur sakasur anu dina ieu saah mantena mudrot sareng ngairodat ka urang sadaya tiasa patepung lawung bari nyernakeun kabingung tiasa patepang wajah bari nyernakeun kasusah tur tiasa pateuteuk pamenteuk bari silih pikadeudeuh dina raga sereng tampi dua keluarga besar nyaeta keluarga Bapak Anem sareng Ibu Akang ti Garut sareng keluarga besar pun adik di dieu. Salajengna salawat salam salamina mudah-mudahan dilimpah ruahkeun kanggo junjunan alam buktos paduka agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanggo kulawargina para sahabatna
para tabiin atba'ut tabiin dugi ka urang sadayana mudah-mudahan wae jaga dia lahir urang hafalkeun ku mantena aya dina umat mantena agung harapan nu diharapkeun ku urang sadayana sing karengeng syafaatul udma ti mantena. Salajengna ama ba'du ibu bapak para sepuh sadayana bil khusus keluarga besar di Garut pribados kalayan asmanapun adi Acep Mamat sareng Neng di dieu sakumaha anu disanggakeun tadi ti kasepuhan ti A digeun ka Z ditampi kalayan astakali jazakumullah khairul jaza pami diperinci tadi ditampi Pak Haji silaturahmina mudah-mudahan ieu gempangan sing diguyur ku Allah ku rahmat barokah oge hikmah ti mantena barokah ti silaturahmi menjantan sababiyah wasilah qaribah terjadi silaturahmi dua keluarga besar tiasanes Apirman sareng Neng Iis mudah-mudahan Apirman sejumlah jalmi ngajarin silaturahmi barokah sing tamplok tuplek ka hidup duaan sakumaha sakanjeng Nabi man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayat kusab min ujuriha syai'un sing saha jalmi anu ngajalin anu nyontohan sae dina Islam maka bakal gaduh pahala kasayan jeung pahala sajumlah jalmi anu ngekor ngikuti kana kasayan ieu sadayana ngaleutneun teuing ngabandaleun umat-umat eta mungkinan ka dieu sadayana sababiana hidup duaan upami teh hidup duaan bade naon ka dieu jelas Iis sareng Apirman sababiana sing tamplok ka hidup duaan anu kadua ditampi kalayan astakali Apirman jenisna justru AA tiwanci janari tos neribeuheung sok ngeteun tos lieu deui Neng Iis teh jam 6 can aya jam 7 can kurumuy jam 8 teu acan rong heas kene abdi geus H2C Pak harap-harap cemasan awas catet ti Derwati anger we jam 8 can aya masih kene cemas tapi begitu kurumuy abringan Pak Apirman di garis depan Neng Iis teh sirna Pak genten teguh deui sok sieun inis ku biji rempan ku beja aya parepewe Sunda Pak oet-oetan jam paling lepas talina cacerewetan pangandan istri eueuh lalakina belah gue digantian ku lanceutna je alhamdulillah Apirman aya nuhun Apirman di tampi kalayan astakali bahkan cek teh Iis teh kieu cenah Pak kabanyaran kasoreang permen dina diri panasaran mun teu kasorang ka Apirman mun teu kapemilik mangga teh Iis tos aya Apirmannya bae ditu mah oge ditampi Pak Apirmanna anu katiluna pangenten babantunana da ieu mah pan teu dianti-anti kuat teh mung ceuk agama teu sae nampi rezeki tadi disangakeun ditampi kalian astakali ibu bahkan akang bilih kilang personil di Derwati tan kacanak susulkeun engke sonten bios ditampi sadayana kalian astakali jazakumullah khairul jaza nu terakhir urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan ieu pun anak ieu pun alo laki rabina sing panjang kunjung panjang dudiatna ageng rizkina tepi balaina jeung dipasihan turuna nu saleh sareng salihah rupina abdi selaku sahibul